Mel, Heuy, iya hutang nu kamari teh Mel. siana naonan? Nah, kudu ayeuna. Pan janjina engke Idul Adha. Urang mumpung aya duit, bisi kapake Mel. Rame pisan. Kudu mangke mayarna. Dengikeun heula. Kudu namanya urang ngawea maneh, maya tanggal balesan. Urang nyamperkeun ka maneh eueuh. Kudu nama kitu. Tapi kan Mel, lebih cepat lebih baik kudu nama. Pokona mah eueuh tapi-tapian. Melki, ari maneh cager, cik urang cabak heula. Ais, bener kudu dirukiah maneh mah teu euceut. Hayu ngilu jaing hayu buru. Kemana? Hayu buru ngilu pokona mah. Kebeneran si Ustad. Tad, dieu. Aya naon itu rariweuh? Ieu si Melki, urang aek mayar hutang embungeun teu narima coba. Coba pangriksaakeun bisi aya judi kasbon tina awakna. Cik coba urang riksakeun. Si Tad, si Mulki mah teu nanaon. Maneh nu kudu dirukiah mah. Bonganan saha mayar hutang dipercepat. Dan nu geus oge nikah pertemanan hancur karak dibayar hutangna. Sing aling